Neng Lulu bager anaking dina ieu waktos ngawakilan Ibu Rama Hidep, Ibu bade amanat ka salira hikmah tinu acara ngaras ieu dina Quran surat Al-Isra ayat 24 diuningakeun sing hormat bakti kanu jadi indung jeung bapa. Doakeun Ibu Rama sangkan anjeunna dipika dede, dipika nyaah, dipika asih ku Allah Subhanahu wa taala. Luyu sareng hadis riwayat Abdailani. Lamun hiji budak daek hormat bakti jeung dedeh nyaah kanu jadi indung jeung bapakna, maka anak turunanana oge bakal nyaah ka dirina. Ngemutan ka hidep bager. Ulah dugikeun ka hidep pinter kode. Jaga gaduh putra, neng hoyong putra neng merhatikeun neng mikanya ka neng tapi neng ngaluli-luli kanu jadi indung jeung bapa. Saparantosna nikah karidoan Allah aya dina karidoan caroge neng tapi omat neng oge ulah dugikeun kamu pohokeun nu jadi indung jeung bapa. Moal aya neng dugikeun ka tiasa sapertos kieu komo mung ukur hiji-hijina. Gelis anaking 70% keberhasilan neng sanis ngan wungkul menang neng tapi kenging indung jeung bapa. Neng teu uninga dina setiap netepan tahajudna tuang rama teu weleh nyebat nami neng sangkan neng ageng milik luhur darajat. Dina setiap netepan duhana tuang ibu teu weleh ngangkat dua dampal panangan ngadeuheus ka Allah nitipkeun neng ka Allah sangkan ageng milik. Doana diijabah ku Allah, margi janji Allah. Doa indung jeung bapa lir ibarat doa Rasul ka umatna pasti diijabah. Sehingga neng tiasa sapertos kieu. Nya ayeuna pisan gelis memeh hidep kebat balayar lumampah nyumponan takdir, nyorang ibadah nikah nyarengan caroge hidep. Ayeuna pisan neng sumujud menta hampura kanu jadi indung, menta hampura kanu jadi bapa tur menta karidohanana gelis. Yakinkeun dina diri neng ridallahi fi ridal walidain suhtullahi fi suhtil walidain. Eta painten gelis intina tinu acara ngaras ieu maparinan kasempatan sagemlengna ka neng kanggo amitan munjung sinembah kanu jadi indung jeung bapa menta doa jeung pangampura ti aranjeunna. Kasadayana anu sumping bapa kali ibu sakali deui sim kuring umajak kalayan ati anu wening manah anu pinuh ku kaikhlasan. Doakeun pun anak neng Lulu mudah-mudahan anjeunna sing dicatat ku Allah janten istri anu solehah, janten istri anu tiasa bakti kanu janten carogena, janten istri anu qurrata ayun. Amin ya Allah karim. Istajib doa abdi sadayana kamu neng Lulu ya Rabbi. Teu aya nu teu mungkin muguh anjeun langkung ti 40 jalmi anu aya di dieu istajib doana ya Allah. Amin ya rabbal alamin.